itu kasep leres pangersa. Orangnya nasirimbana mitnah kain. Wajar aing maehan siarima. Saksi roba. Yen aing terumasa maehan. Yen eta mah cilaka ku pamola sorangan. Gitu gini ya euy ka jelema soleh. Aja wae kan. Nu ngahina, nu mitnah, nu nyaci, nu maki. Tak ka jelema kitu teh ape majueun teh. Jelema nu dikicu-kicu teh. Asa kuat. Heeh. Asa kuat teh mentana ka si jebrag. Aduh. Lain. Lain lamun maju dina seni tadi fitnah dua imah. Aduh, ampun. Ngeus lah di dieu cicing ulah pipilun kana urusan politik di dieu. Cicing si Onyong. Sanajan aing teh sakola aing ngadengekeun mah jeung nyaho perlu. Sebab mungkinna bakal nyaho kaayaan nagara seluk-belukna. Heeh. Jadi maksad salira kumaha ayeuna? Tah ku kituna. Sajabina ti Raden Rimbana anu dina waktu ayeuna jadi pemberontak di negara teh aya anu ngintunan pakakas perangna. Saha anu ngiriman senjata? Saha nun? Bawa ka deweknya mitnahna tah. Nu ngiriman senjata. Sugan akang pernah ngirim naon? Kungsi eta ngirim ke tepe. Harita teh peuyeum mah. Udah peuyeum mah lain senjata nya euy. Topang bejakeunna kanu nyaho. Saha kasep anu ngiriman pakakas perangna ka Raden Rimbana. Aya anu ngintunan pakakas perangna teh aya sanes tuang putu ti nagara Astina nyaeta para Kurawa. Ieu. Eyang, dangukeun eyang. Eta tuang putu beuki dieu beuki pikageuleuheun. Kakang Semar. Ieu nun. Beuki dieu teh beuki nyeuceuh urang-urang Kurawa. Ngalunturkeun wibawa komara para pini sepuh nagara oge ngalunturkeun harkat darajat nagara Astina. Sedengkeun para pini sepuh teh diantawisna Eyang Bisma, Kangjeng Rama Guru Residurna, Paman Widura Sadayana, para ratu mika yungyun, para menak mika serab kolot ngesok budak era dengan mika deudeuh. Kare-kare ayeuna dilunturkeun wibawa komarana ku urang-urang Kurawa eyang. Tuang putu teh geuning sanes antepeun ke kaset. Kumaha salajengna kaset? Dah jelaran salira mah. Sasat parantos legok tapak genteng kadek jadi raja kapungkur di negara Astina dina gelar Kresna Dipayana. Kedah kumaha jalan kaluarna pikeun ngarengsekeun pasualan di negara Pringgandani dina waktu sayeuna. Ujar menang-menang Gusti Petenge Atinira. Petenge Atinira. Salina pawarna salin pawarna kaget kun niraha midanget idanget begawan abiasa sakedapan botena wangsu dipunut pandanganku
ieu purbakesa gundirahangan dika kitu cu nya mudah-mudahan we atuh aya biasa katampi ieu kamandang tikula diajeng-ajeng pisan kumaha ya upami nguping kana sawatawis dongeng anu neme eces jentre pertelak ngemang buled supados nagara ulah harengheng masyarakat teu parasya wae kumaha upami ayeuna mah langsung weh dewa ti sawarga nyaeta kedah lungsur ngistrenan Arimi jadi ratu Pringgandani. Waduh. Pan sidik si Braja Musti jadi raja. Pokona kitu carana teu aya deui cara. Anu mawi eta oge ngarencana teh kitu nanging Kakang Braja Musti keukeuh nyaeta urat batu. Cenah sok saha anu rek bisa nurunkeun aing malahan disingsenan dewa bade lungsur ngistrenan aceuk Arimi teh Kakang Braja Musti nangtang sok cenah urang adu kakuatan jeung aing kitu pokna teh. Ulu. Pajarkeun teh cenah aing moal nyingkah ti karaton. Kitu we lajag-lejeg di karaton teh. Kadang-kadang mamake salada kolor. Ulu. Numawi ca oge. Sok cenah sia pasukan aing bakal diturunkeun pasukan Barani Mati. Kitu. Nah. Aiku kitu teh mah heueuh da Braja Musti mah sakti mandraguna pun juling apa-apa. Luar biasa eta mah nu limaan nyaeta Braja Musti, Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa. Kumaha ieu upami Kakang Braja Musti nyaeta ngayakeun tinakan upami ngange kitu carana nyaeta aceuk Arimi diistrenan langsung. Jigana asal bisa ngolokna engke ge bakal eraeun sorangan bakal nyingkah ti karaton. Sabab ieu mah sorakna sora rakyat. Saurna teh moal nyingkah ti karaton engke ge bakal eraeun sorangan. Pikeun ngarengsekeun Kakang Braja Musti sareng sadulur-dulur kedah kumaha. Tah moal bisa kaungkulan ku saha bae oge. Teu geuning eta uninga. Tapi ke di mana-mana eta budak anu keur dikandung ku Arimi medal ka alam dunya. Tah eta budak eta anu bakal bisa ngarengsekeun Braja Musti, Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa. Subhan. Jadi anak aing kenya. Ya. Bisa jadi Satria Piningit masih kena dikandung masih kena aja dina wewetengan deuleu ieu. Mudah-mudahan eka. Gambaran jelema suci meureun euy. Lain aya ti baheulana nya. Dina zaman Dasamuka keur mujuhna macuh edan. Tunggu di parut catang dirumpak. Tunggu di kulub catang di sate. Cek perbasana. Dasamuka nepi ka Dewi Sinta dipaling. Kurunyung geuningan anu bakal ngarengsekeun lahir ti Ayodya nyaeta Batara Rama. Mimitina mah Arjuna Satrabahu. Nya ngan jadi pindah ka sastra Sunda ina teh. Apalan kana carita. Marukana teh. Dina zaman Raja Namrud keur mujuhna nyemah patung nyemah arca kurunyung Nabi Ibrahim alaihi salam nya ngalaman si akang mah zaman Nabi Ibrahim nya beja oge cuma tak kudu dek bucu baca oge tiap aya penyakit aya piubareunana teh dina waktu Firaun keur maceuh-maceuhna kurunyung Nabi Musa
tuluy kurunyung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ngarengsekeun pacogrigan teh nya euy. Heeh. Ayeuna geuningan anu keur di kandung keneh ku Gusti Arimi nya mode dewek kurunyung bisu datang ning panitik. Teu salah dek mah. Sok. Teu salah bener teu? Heeh sok ayeuna mah dek kitu we ngomong. Ya. Perjuatna aya panitik. Kitu ceuk aing oge ulah lalawora di leuh. Aya wae jam piubareunna teh. Alah. Tah kitu kasep. Jadi atuh kumaha pikeun nepangan para juata marasanga juata para lomanten bayaro-baya kasawarga mariloka. Bima anda ba. Wayahna hidup kaitu init kasawarga. Hidup init kasawarga tepangan hiang otipati jagatna tak menta supaya lungsur jeung para dewa pikeun langsung ngistrenan Arimi jadi ratu Pringgandani. Ieu. Atuh upami kitu mah panginten nepotisme. Ke ai nepotisme teh sababaraha alternatif cu. Anu teu dipikahayang kuraya teh nepotisme teh jaba dulur jaba lain ahlina jaba ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa eta anu teu dipikahayang teh. Dicicingkeun dina hiji widang tapi lain ahlina dina eta widang. Bari jeung ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa ta eta nu teu dipikahayang teh. Ari kitu mah sanajan baraya, sanajan anak, sanajan dulur, ai geus jadi ahlina mah dina eta widangna bari jeung nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa, teu aya halangan. Teu aya halangan. Dina jalan positif mah. Kitu. Ieu. Tapi bima initna ka itu teh mawa sorak rakyat lain. Dumeh ka pamajikan. Ieu. Ulah init kasawarga mawa sora rakyat Pringgandani. Tah kitu net kaulanun wayahna net. Para Kurawa nurek ngirim alat-alat perang, ngirim ka Sirimbana, wayahna di tengah jalan pegat. Bataheun. Tapi no dama nyayogikeun tanaga sareng emutan Kakang Semar. Ieu nun. Wayahna we milu ka kaula. Oh mangga. Siastra jingga sareng Sidawala bade dicanaku Kakang Bima atanapi cenah ngiring ka kaula. Bawa we kitu. Najis eng kapiluan si eta. Dewek mah teu dipika butuh juragan Bima mah euy. Model abdi atuh. Heeh. Kasiksalkeun wae kan. Heuda pi omongeun si eta mah dibawa ka mana-mana teh ngan pipaseaeun we. Tapi dewek mah teu sulit ati. Teu belang bayah aing mah. Heeh. Ari carekeunna mah da unggal poe. Jeung teu belang betong. Aduh. Tah kitu kasep ieu. Aku si bakal halu mampah maring sawarga Maniluka hamit teh ya. Ari pok ai dirig dige tara ujuk ajak manehna mah. Oh, nu noyo de deuleu itu. Heeh. Aduh. Ampun. Pok torolong itu kuku pancanakana tinggalieun. Ah nah teta geus ngabohong teh. Da eueuh pi omongeun deui atuh. Bogoda eta teh cabai beureum. Heeh. Iya, ieu kasep. Restu para Kurawa bade digagalkeun maksadna nyata ngintun senjata ngintun panah sareng sajabina ngarojong kana ngabrontakna Rimbana putrana Kakang Arima pek kasep ngan kade ulah kaleuweuhi sagala rupa oge sabab pangeran teu resepeun ka jelema anu sok kaleuweuhi imalan Kakang Semar. Ieu nun hayu Kang. Mangga atuh teu pina dama. Kaula oge rupina dina waktu ayeuna sejak premios kasepuhan sanes waktu sejadi deus deui atanapi bade langsung ngiring ayeuna ka Pringgandani. Kewe sanes waktu kasih sanes waktu we. Amit kaula nun. Bra kasih.
di kantun linggih wae atuh nun baik Semar cing salamet we di jalan sumuhun permios Wilujeng salam bakto seka begawan ke sarfa bangga didugikeun sing bisa rengse ku jalan gitu Pangeran moarek siloeun mana nu bener mana nu salah
Sekar mekari galike ya inggalike pandele si pandanaro lampahipun Raden Bima ngajugjug sawarga Maniloka mawa sora rakyat Pringgandani anu dijugjug nyata kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulya didinya mansat nyata ngajugjug waringin pitu diwaringin pitu mapai-mapai tegal syawat-awat tegal ramat kapanasan langsung nanyak deui nyata mapai-mapai tamakan situ Madira didinya nongoh deui jog ancuk sareng lawang salak matangkep didinya aya dua denawa dewa anu nuju ngajaga lawang salak matangkep nyaeta Balayu Patau Bali sateacana Bima lumebet ka sawarga nyaeta ditaros rupi-rupi pertarosan ngeunaan kumaha hubungan manusia jeung pangeran kumaha hubungan manusia jeung manusia jeung kumaha carana hubungan manusia jeung alam malum Bima parantos pinuh ku didikan rohani jasmani sadayana patarosan tiasa kawaler teu aya anu teu kawaler atuh ngadak-ngadak ieu lawang salamat tangkap muka ku sorangan Bima langsung lebet ka sawarga nepangan ka para dewa atuh para dewa sadayana pada nyaluyuan ku ayana arimi kedah diistrenan jadi ratu Pringgandani nyata lumungsur ti sawarga Maniloka nyata anu jadi duta sawarga kekasih pun Resi Nerada kairing para dewa tuna lampah eta kacarios ieu para Kurawa
anu bade ngintun pakakas perang kapang lebur gangsa nyata hiji wewengkon anu kareh kapanasapun ku negara Pringgandani. Nyaeta ngintunkeun pakakas ka Raden Rimbana anu ngahaja palai misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Alu mampah patepang sareng Raden Rimbana di satengahing marga maksad bade mapageun urang-urang Kurawa anu ngintun pakakas perang. Nyaeta diantawisna para Kurawa Citraksa Dumareksa Partomarwa Wirupaksa Daruk Citra Daruk Citra Soma Citra Yuda Bomawi Kata Wikata Bomawi Kata Jaya Wikata. Tepang sareng I Raden Rimbana sapamedalipun Raden Rimbana tina gendinganipun pendrong radia. Sejumlah ulah dia balat. Iya. Abdi Gusti ngajur ke si Bapak kelas. Syukur. Ya bege jokantung ngajur ke si Bapak terus. Ya, non. Ya abdi kecek kancun kulan Gusti. Ya. Batur. Iya. Bejakeun kitu teh tulus. Daun saya teh tulus. Uing gajian. Halo. Tinggal itu para Kurawa. Iya. Pangapunten. Ya. Mga wakilan kapayun sa Aula Jaya Wikata. Ya. Citra juga. Ya. Guru yang teman ya, kaulah Citra juga ya. Lagi.